Mak, kunaon sih ngalamun wae, ente dagang mak. Modalna beak ieu. Oh, kamana aku si eta duit kamari? Kira aku meni beak. Nyontongnya dagang atuh, hari modal beak mama teh ah. Aja dog gue. Wayak kieu, tunggus hudang. Nyata boga sisimpenan. Nya boga. Disimpenan mama. Di mana? Daun berenuk. Nya pira kuteng pakai daun berenuk sia teh ah. Nya boro-boro nanyakeun ka euing sisimpenan. Kamari duit pamere Bu Haji oge geus beak. Mama teh ah. Kumaha wae sieum ah. Nyo bingung jabakeun deui arek lebaran. Bias gitu boga kan kudu fitrah meureunnya mak. Ya kudu. Ya heeh. Ya tapi lamun teu gablek beak mah nya teu nanaon teu fitrah ge ieu. Nya embung ama anu jelema anu tara fitrah masuk boloon. Apa tuh sih ya lain enggak tahu geus. Tara di fitrah ku aing. Heeh nya jadi we boloon. Yang satu mah utrok kali itu nya dengan enjel manjeng dagang. 50 mah himeureun. Ka Bu Haji sugannya. Ya ha ka Bu Haji ngeclok. 100 mah, 50 mah da moal mahi. Tibang duit 50 sakoteapan. Tapi sokan ngirakeun ka Bu Haji. Tong era-era ke lamun aya batian, langsung pulangkeun. Ini dagang aya pemasukan mah 1000-2000 ge. Mama kolak nang ngeunah da. Marek urang-urang pulang kuling lah babari ngabuburit. Nya heuh man, jadi arek ke kedeum. Kana ngejo make uing we lah. Jarek ngangeun ieu tah leor, apa naon sih ieu teh? Tutupan pantonnya ya. Heeh, ari teh sok karunya ka ma odah teh. Heuh da. Timbang bati 15.000 mah kanu naon dibalikeun beas ayeuna mah beas 13.500. Teu ilah sesana 1.500. Heuh, timbang duit sakitu mah duit 50 mah sakoteapan. Ayeuna mah geus eueuh hargaan duit gede teh. Labatan kelenengan eta teh sapi digantungan ai taeun teu kieu sok leungit wae. Labatan nu burung. Baji. Baji. Maya keperluan. Perluan naon? Hai, ting. Mati ngomong tage. Mati dagang. Kunaon sih bakun modal? Beak modal. Masalah jajanan we si iem nya. Nya Bu Haji ah resiko unggal kue nya puasa mapan olok Bu Haji. Heeh. Butuh barasi mak. Mun aya mah 100.000 Bu Haji. Ya 50.000. 50.000. Heeh. Nya aya di imah mangke cokot dea tuh ka imah. Ya kararagok Bu Haji 50.000 mah. Heeh, ke ka imah ongko atuh. Nya geus saya ka imah nya jeung mah ya. Ayo. Alhamdulillah ya Allah, cuacana meni terang benerang kieu. Mau udah geus mangkat nya ka Bu Haji cenah nginjem duit mudah-mudahan sing meunang karunya. Kami bisa dagang deui. Kebeji aing teh bisa mere ka kolot ayeuna mah dan teu usaha ka luar negeri. Ngabuburit ah di jero imah wae meni asa di jero buka. Meni harareudang TV eueuh, handphone eueuh. Eta entok can diparaban apa geus sih mah udah teh. Terus, itu kan menjadi debat lah bokna, mau pecekli. Ngabuburit neangan ngabuburit neangan lalaki nungker ngagarunduk. Juga ada di Sisuita. Mak, kurang tadi semua duit.
mah ge Bu Haji lamun aya modal mah moal mantap Ya, ujang-ujang mah, ya. ieu. Mahi, Mahi lah Bu Haji sakieu kita. tek dagang deui moal sih. Nya dagang deui isukan ke sore balanja emak. Ya kade beak wae dehan. Kudu di awet-awet mana jaker modal, mana jaker sapopoe ayeuna mah. Heeh. Atuh naon sih dagangna perkirakeun nu kira-kira batina rada gedean. Nya tibang dagang kolak Bu Haji. Heeh, Sabungkusna sih. goceng, gula pakai gula asli. Mama, Heeh. gimana rek aya batian? Can di dahar ongkonya Nyanca mah. di dahar ongkon, can aya nu nganjuk. Sok aya we Bu Haji nu nganjuk da mah teu tega nya. Sok dibere we kumaha da pugu ngeraskeun mage nya, baheula sok ujak anjuk wae kitu. Heuh emang nage teh bere karunya dan dibere deui jeung modal deui nya mah nya. Heeh. Heeh. Ya kumaha tuh pentingnya sarehat mah. Nu penting mah sarehat Bu Haji. Kasiem lapor tayangan gawe deui henteu. Gawe naon Bu Haji? Nah, gawe tibang susah seuseuh mah. Bungeun da eta mah. Heuh pahna mah ka imah-imah ka nu beunghar naon. Ya Kada kada mah. nyeuseung Bulan puasa ngagosok. koski mah sok loba nu ngabutuhkeun Bu Haji. Heeh sok karoreameun teh peperen teh panai nu beungharam dengan nulikeun gitu. Heeh. Emang buka hayang sih Oh, kahayang mah. oh, kahayang Bu Haji. Belaan ngalado ge kos itu. Padahal mah gawe naon we nya Bu Haji ayeuna teh bulan puasa, ada bulan puasa teh sok loba we nu butuh. Nu ngulikeun segala rupa mah. Soalnya kan nu mararogok teh akitu. Bulan puasa mah nya kahayang loba, pangabutuh loba, coba Bu Haji komode Oh, ke lebaran Kayak beli baju. nya yang beli baju lebaran meureuna. Ari kos maonan Bu Haji baju heubeul oge dipake ku emak. Mak, ya engke uing aya boga itu samping aya tuh. Heeh. Gamis Bu Haji. Heeh, Urut Bu Haji langsing baheula teh geuning. Heeh, aya kene mak. Samping mah aya nu anyar ge bungkusan Ya, kene. keur ngorong mah Bu Haji teh langsing kos gitar gitu Heeh, teh. nyaho mah awak teu bikin kos Senang Bu Haji, senang. senang pikiran sih aya Senang punya mah pikiran. da teu loba-loba teh ieu mah. Baheula mah seubeuh jeung nyeri sudah gitu aja mah. Tak pisah jeung salaki oge. Ayeuna mah bebas mah pikiran teh pan soranganna. Ayeuna si Asep geus gawe komo. Oh, geus gawe si Asep. Geus. Bari kuliah teh bari nyokot gawe manehna. Encan ka dieu deui. Encan, nyaho lebaran balik moal sih. Nya balik meureun Bu Haji pira kuda ka kolot aya kolot Oh, di meni dieu. geus kangen mak. Nya heuh. Arek nyusul ka ditu sorangan mah ya satuani. Nya jeung emak tuh ka ditu. Ayo tuh mak. Ka Jakarta. Jalan-jalan ya. Naik kereta mak. Naik kareta. Naik kereta. Macan Ayo pernah. kayak kapan-kapan mak. Macan pernah dah naik kareta. Ya Bu Haji ge geus sakali kamari. Ya Allah nya ngeunah ini. Pas numpak mobil gitu. Heeh. Talung naik mobil asan teh milila ku macet ku naon kareta mau macet. Oh, Mak. nya. Heeh. Oh, eureun pisan Oh, eta umur-umuran naik kereta. Iya ge diajakan duluran. Heeh. Baji ngomong-ngomong nuhun nya. Mak. Mari langsung balanja. Njung. Kayaknya Baji. Ya jeung dagangan isukan meureun. Ngajak kerisukan. Ana mah geus buri. Heeh. Hayu Baji nuhun. Ayo mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istuning boga anak geus gede ge teu nalang pisan ka kolot udah ge. Manila lulus banget ya gitu. Antara lulus puasa jeung teu boga duit. Tukang naon sih nya diriung-riung ku batur. Teu boga duit, mungkin mau oda suganya aya lanjut kolak mah. Mak. Turun wae ini teh. Puasa. Ini yang puasa tuh, Neng. Ini mah digagah kitu. Arek ka warung, arek balanja. Oh, emak teu dagang. Beakeun modal na. Urang karek nganjuk mah. Anak urang teu boga naon-naon di imah. Kayak suka nanya. Ya mah kabeakan modal. Beakan modal. Heeh. Apa laku-laku wae? Nya laku-laku wae oge da unggal pe dipake resiko. Gitu Ya nya. heeh. Jadi enak anak urang puasa heula meureun nyanteng ngedar kolak emak. Nya kanu lain atuh. Pugowo duitna rek nganjuk kamu Iya, salaki sia teh ngiriman. Itu emak. Alabatan aing anu lengoh geuning sia mah. Lebaran lebaran ieu manik para rusi. Alah. Tulungan atuh mah. Boran aya ari ngarah ngomong mah nya mah ge tadi geus ngecolok duit ka Bu Haji. Oh gitu Oh, geus ngecolok duit ka Bu Haji sakur modal.
Meni unggal tahun teh kieu we nya balangsak we nya sabar. Komo aing mati ngorake nih sampai ka ayeuna balangsak we hirup teh Ya Is. mama balangsak kayak ulah lakina nya pae nya. Ayo urang hirup kene ge balangsak we kieu mah. Sing sabarnya hirup mah peurih. Mah Ka luar nagari atuh. haluan mah. Heeh, ka luar nagari. Rumah anak urang kayak kahan ngurus kan emak daek teh. Ampun Antongnya ya, Mak, ya. kalau anak anak sekarang dek lah. Siem ke mana sih nama? Sieum di imah. Mari balanja lah nya. Oh, nama tuh. Isukan ke mah dagang deui. Nganjuk Ayo. Nganjuk. Kajen ayo harunya. Tetega ari mama sok hayang mere wae. Nya hayu nya Is. Ayo. Dagang mah, sukan mah. Heeh. Ini teh aing ngarep-ngarep manena menit teu dagang deh. Aduh alah. Ninggang dipotol teh meni bener-bener ah. Mereka ngabuburit, tapi ngabuburit ke mana sih nya? Asa ante lembur teh meni sepi banget. Oh banyak gimana malolor kene meureun jelema oge kakarak oge jam 3. Nya tuh udah di jero imah wae bararete meni asa di jero guha. Ardi, mana Im. kemana wae Ardi? Meni Iya, karak mau tinggal. udah kemana sih? Ya mau oda ayar, ngau sinekeun mah oda. Mana bogo ka mah oda? Oh, aku nanya doang. Itu gimana? Sekarang katanya mau udah usaha ya? Mau oda dagang kolak, tapi mau oda dagang kolak oge beak modalna. Terus gimana? Yang di mana-mana mereka nginjem mal. Sekarang mau ngabuburit? Kalau sih udah ngabuburit. Kemana dulu? Ini kan bulan puasa gak boleh. Nanti kamu keluar yang bening-bening tahu. Apa ini? Ya pokoknya ada aja yang bening-bening. Udah nanti kita ngabuburit sekarang, nanti ketemuin aku sama Mama Oda, oke? Ya udah. Ngapain sih kamu nanya-nanya terus mini-mini? Enggak, ayo kita let's go. Mai teka rasa puasa teh nya. Tapi iya nek deket lebaran salaki aing eueuh balik keneh wae da bingung aing mah apa sugan kawin deui gitu salaki teh. Meni eueuh balik-balik acan atuh puasa-puasa balik. Meni aing teh randa lain. Bersuami lain. Tuh kecebur keserangan punan dah. Pusing is, enak puasa meni nek tamatnya kedede ge lebaran salaki aing can balik keneh wae. Aing ulah ditanya deh lain pusing banget. Siapa aing pusing, siapa pusing meni udah sahijieun. Oh, ini coba yang teu boga jeung buka. Nah, siapa lagu lama is. Kamari itu udah bere amplop ku Bu Haji alhamdulillah. Ya nasi eueuh bereun. Pusing-pusing ge boga geus boga bajunya. Ya boga lah, mata kurang duit Ibu Haji kamari disetorkeun ka BE terserah mana mah lamun disetorang sungut tah uang we Anak aing can kasalina. nya aing teh boga duit mah tong salin-salin teh itu aya di urang hayang teh. Naon? Kopok lap. Mending ainakeun banget. Ya siang keur teh boga duit segala hayang nyalin. Oh nya ari aing sih moal ceurik aya anak aing ke batu lo baju Beli tuh is ya teh is piraku mah teh boga duit aya acan. aya lagi aing jeung bari kolot eueuh. Ya buka we saayana sia mah buka teh meuli kudu jeung kolak, jeung es, jeung bala-bala. Lalu deh, lu amis-amis. Nya gula we say gula digodog ge Ah, udah amis. mau dapet saya di wae dagang. Mau da mah asa kadaek manehna mah is teh ucing ge main nama di dagang. Gitu lah, bisa boga. Dipakai Teu boga teu boga encan dibuka. Mah diinjem ku aing. Embung mah diinjemkeun aya oge embung. Si Ayu eueuh teh kieu balangsak si Ayu mah si Ayu geus senang. Nya geus seneng anu mah dibawa ku salakina. Salakina ada orang Baghdad manehna. Mana nama aing teh hese. Apanya sih teu boga duit tapi awaknya gede wae is. Yang geus pakat aing mah ber. Ya awal. Yo. Nek neangan heula jeung buka. Boga duit 10.000 is. Nya ke heula atuh da beurang kene sia teh lain puasa apanya. Puasa is bibir aing mah diganti kieu. Nya bisi we bae ke mah encan make keudeuh. Emang Bu Haji tanah puasa Bu Haji. Ya, gocengnya mah atuh. Embung ah. Yo, terus ayeuna mah ka ditu tuh minjem tuh ka Mak Odah lamun teh kasih iem. Oh, kalau udah kita bogaun duit mana lagi ngeclok cenah ka Bu Haji jeung ieu jeung mah. Nah, geus ka Bu Haji deui sia Jeung minjem modal. deui nyatet deui ka Bu Haji ka ditu tapi Bu Haji teh sok kitu kate omonganna we doang dibere mah henteu. Heeh. Ayeuna mah abong-abong lah bagi. Ayeuna mah eueuh wae ka aing mah. Yuh, apa sih mana pembagian beas? Jual. Teu idang aing dahar naon bloin teu deung Ya, dipitrapan cepet. Ya Allah mah tong makan genteng atuh semua pusing banget sih. Oh nya teu maksa keluar pitra mah kudu teu idang ka aing di ditu mah nya. Kok ibu ke pembagian beas sih sama pusing-pusing teh lamun aing mah teu boga tuh Mak Odah teu boga pembagian beas. Ya mah orang kene ge meunang Mak Odah mah komo.
Nyanggeus rezekina eta mah PLA. Ya mah Suka dinyari kudu wae sama kudu-kudu teu boga duit, kudu-kudu teu boga duit, salakina balik wae. Oh, Nenek wae ge kanjing banget. bisa puasa batal tah sia ngomong gitu tah. Entah tempat lieu cak Bu Haji ge. Makruh doang. Sia nu batal mata. Alah, kudu ka mana sih nya? Apa bener kudu nya kudu ka Bu Haji deui. Pirasan mah wali bere Bu Haji mah. Yang geus lah ayeuna mah jeung naon nu aya lah, Ciherang ya Ciherang lah. Ardi, Apa ya? sebenarnya mah teh arek ngawin urang moal sih, bogoh ka urang tuh sih. Iem teh jangan salah pengertian atuh Iem. Kita tuh teman, tau gak? Ya lain, urang teh geus hayang buru-buru kawin aya nu ngusahakeun. Ya kan banyak yang suka sama Iem. Kenapa harus Ardi? Mulai nama orang kampung, orang geus capek jeung orang kampung teh di Sama aku Bogodo orang kota, wae. sama aku juga orang kampung tahu. Kan aku banyak di sini. Gimana? Ya di sini kan rumah banyak kan, keluarga banyak yang di sini. Oh, Jadi emang aku berarti- orang kota. Berarti aku cuman baper dong. Kan kita temen. Ngomong-ngomong, aku pengen ketemu sama Mang Oda di mana? Udah ada di sana. Saya pengen ketemu aku sama Lagi Mang cari Oda. pinjaman. Mereka duit sama Oda, nanekeun sama Oda. Enggak, maksudnya kan pengen ketemu ya sama Mang Oda udah lama. Aku kan udah belum kesini udah lama. Emang kamu mau ngasih duit sama Oda? Mereka kasih duit mah sini aja, titipkeun ka urang. Ya enggak, maksudnya kan aku udah lama belum ketemu sama Mang Oda, kangen meren. Terus kamu kali itu tangan sama Oda, mau Oda kedangan injuman. Makan kita lagi ngeburit di sini tuh, adem banget ya di sini ya. Ya adem lah, orang pinggir sawah. Ya ini sawah aku juga di sebelah sana tuh belum jadi Ini diperkirakan panennya entar Kapan ya? bulan haji. Iya. bulan berapa sih? Kamu puasa enggak sih? Insya Allah puasa. Iya. Emang kamu puasa nggak? Aku puasa. Kita beli takjil yuk. Gak mau aku pengen beli emas. Hei, puasa. Aku ngantuk. Puasa nggak boleh kayak gitu. Aku kayak ngantuk, gitu. aku pengen dicolok dong Ardi. Apa yang dicolok, kamu nggak boleh kayak gitu. Puasa, iem. Aing mah boga baju alus. Tapi pikiraneun. Itu si Janggol jeung saha? Gusti kuat jeung lalaki deui. Sahanya aing penasaran dah. Wah, aing tepokeun we. Loh, Gak apa-apa gak ada orang ini. bukan nggak ada orang, astagfirullahaladzim, nggak boleh puasa. Aku kan udah lama ya, udah ada 3 tahun setengah jadi janda. Ya aku pengen dong ngerasain lagi dari seorang lelaki, pengen ngerasain dijamah lagi. Kan kamu gak tahu sih dijamah apa? Dicolok, dijamah teh. Apa yang dicolok? Ya eta lubang matahari. Ih, kamu mah kenapa Diam, sih? diam. Puasa. Iem, aku bilangin Mang Odas ya. Jangan dari mau Odah, nanti kata mau Odah aku kegatalan lagi. Emang kegatalan kamu. Adik, kamu cari cewek yang kayak gimana sih? Aku lagi nggak mikirin cewek, Kenapa gak mikirin cewek? lagi fokus usaha. Kamu kan udah kaya, orang tua kamu juga kan kaya raya kemarin kesini waktu sebelum puasa. Ya itu yang kayak itu bunda aku, bukan aku. Bunda kamu. Tapi kalau aku nikah sama kamu pasti aku dijadiin babu deh sama bunda kamu. Kan tahu sendiri kata bunda kamu nggak cocok ya, emang nggak cocok lah kayak Emang langit dan iya? bumi. Iya. Tapi ngomong-ngomong enak juga ya. Ya kita tiduran di sini yuk. Emang aku mau tidur di sini. Yuk kita jalan-jalan ke sana yuk. Mana? Oh iya. Nggak itu mau, lihat aku tuh. pengen di sini. Itu langitnya. Langitnya bagus banget, cerah. Enak banget ya buat tidur. Ya, kita tidur bareng aja. Nggak mau ah, aku Nggak- lagi nggak puasa. mau, nggak ada orang ini. Diem, wae. Allahu Akbar. Ih Ardi, kamu kenapa sih? Hei, siap puasa gentongan wae. Bejakeun ku Aisyah ka moda. Fitnah. Keluar jinahnya. Sembarangan wae.
sembarangan lain ya. Gede mana duaan di dia? Ya urang mah di dieu kadangan ngabuburit. Ngabuburit mah ulah duaan, tiluan, opatan, ieu mah duaan sia. Sakoana duaan di kunaon urusan jeung sia. Ih, puasa-puasa. Jam sia puasa henteu sia nyendosan Aya duaan. puasa. Mana? Puasa. Lain orang dia oge sia. Yo manehna kana puasa awal kana puasa awal. Bejakeun poin ada Bejakeun bejakeun. teuing. Naon buktina? Oh buktina kan. Karentongan duaan di sahur. Ya percuma sia puasa oge minta we batur, batal. Kajen teuing aing minta daripada sia puasa gentongan duaan di dia. Oh, da teh bangkong budug meureun gentongan. Bejakeun poin kamu ada tempat Masuk teuing udah satu kali fitnah goblok banget. Balik kena ke we ah. Amin. Pulang. Amit-amit ulu we ditiung, gentongan we di sawah, dan naon ka ditu mantong ka hotel ulah di sawah. We kan nyawan ku aing mah nya ngabuburit di dinya teh hindah. Itu coba kumaha teu nek fitnah wae mata aing mah kieu-kieu oge, tapi ke aing bebe jawe ka indungna teu kumasaeun. Tuh si iem tuh garentongan di sawah. Yuk, bisa banget sih teh Bisa banget mah udah tuh tempat tuh di ditu jeung si Ujang Kasep. Kenal sih gitu. Ya jauh teuing gentongan, mah teh nyaho gentongan. Itu ngomong teh dijaga atuh bulan puasa ieu teh. Nya bulan puasa kitu na geuing mah teu daangan teu nginum ieu. Situ puasa. Nah, puasa emang mau udah sungguh teh bau teh puasa. Ya nyiduh. Bos uing, puasa. Ha. Tuh, uruskeun heula si Iem. Karana pesantren, huluna ditiung. Tapi mojok di ditu. Ieu bela sih teh rek ira insapna sih ngagosip we jeung ngagosip. Nah, kadi ge tempo. Tuh, Iem make baju koneng tuh. Wah. Nyana. Kalangan keboal sia. Ya. Tuh, aya. Ya, tempo ka ditu. Mama, boga teh mah jadi piomongan wae masyarakat. Arek diteh. Ka ditu ayo. Bisa kana manten. Ya. Indung jeung anakna boon kabeh. Diam sih, malah diajakin ke situ kamu mah. Ah, kok bisa apalagi semut nasi bela pas kumaha pas kaleng ombeng. Tapi kan nggak ke situ maksudnya. Gimana nanti kalau misalkan kamu? Ya. Mak, Cenah naonan bulan puasa dua anjing si Ujang asep Asep. batur ngabuburit bari nepo sawahna. Tadi cenah cek si Bella sia. Ya tong didenge jelema tukang fitnah, tukang gosip, tukang ngomong ke tetangga. Itu mah fitnah mak. Bukan, udah kemana-mana, cuma nguburit, cuman disalah sangka sama Bella itu. Iya, apal sorangan si Bella sungutna ini stong duduan wae jang ari geus teu suka makasih geus tong dideukeutan. Nah, lamun dideukeutan sok mangga kawinkeun direstui kumaha. Enggak, cuman ini kan Ngabuburit. ngabuburit aja kan. Geus rek magrib tuh geus sasada itu geus sasada masjid heuy balik. Eta mah manaon sih? Balanjaan buru balik. Balik. Jang hampura nya lain si ngusir. Ujang euy ka ditu nya. Mau pulang dulu tuh ya. Heeh. Mama nggak ada yang ngewe omongan si Bella, ah. Enakeun kalau sok duduan wae. Ya emak wing teh keur puasa, emak keur ngabuburit, lain keur naon ieu jeung si Ardiansah teh. Ngan teu keur naonan oge da ari katenjo ku batu keur duduan mah. Saya teh mikirna batur ge keur kikituan. Lamun katempo wing keding kungkung mah, karak. Nyaho sorangan si Bella sudah kos kitu, mama percaya ka batur daripada ka anak sorangan. Geus tuh kedeung magrib urang omehan kayak urang isukan dagang dekolak. Hai bro. Emang mah boga duit? Boga. Duit yang mana sih? Menjauh. Bisa bisa. Ibu aja. Bos, mari dari bangkut dagang itu kali mah. Geus tong loba bacot. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dari keluarga Wartia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Belanjana mah. Ya balanja kopi kolekeun. Kumaha teh dagang? Henteu teu ieu. dan
Sam. Alhamdulillah cuacanya terang bang. Tuh kuat sih udah ngomong. Cuacanya aduh terang banget ya. Cuacanya. Si ujang kasep, buset anu ngagade sama Bu Haji. Siap. Mas Suri.